Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa sadayana anu mikamemet kana seni dongeng Sunda. Patepang dangu deui sareng aki kanca warga baraya Mancomania salam dunya di mana wae ayana. Dina gelaran dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania, tempat ngadarpongna para mancowar salam dunya. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa neraskeun hanca nu katunda kamarinya dina lalakon Samoja bagian ke-14. Kumaha saterasna ieu carios, urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Daramang sadayana wadia balad Mancomania, alhamdulillah upami daramang manya. Mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina, dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, oge ditebihkeun tina balaina. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngabandungan nya oge ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarengan urang dina ieu acara salianti hiburan sareng manjangkeun babarayaan oge sakantenannya ngareuah-reuah seni dongeng Sunda. Seni titinggal karuhun urang sadaya kusaha deui direuah-reuah sareng dimumulena upami sanes ku urang Sundana. Supados naon, supados tetep aya, tetep rame, lestari, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya kis Sunda. Urang amparkeun deui sama kabuyutanana. Sor citeh pana sareng awugna nya ti Bisarwiti mangga kaparayun sadayana. Prung Menang 4 bulana yas rumah tangga jeung Rismawati. Rumah tanggana ayem tentrem taya aya pacengkadan. Yas atuh nyaheun pisan ka Risma teh. Pon kitu deui Risma estuning satia satuhu kayas anu jadi salakina. Harita isuk-isuk kawas biasa Risma teh nyiapkeun sarapan pikeun Yas. Sanajan boga babu atawa palayan tapi tetep bae Risma teh hayang ngaulaan ka salaki. Kang, sangu gorengna bade dikecapan, cek Risma tumanya ka salakina. Muhun yang, tapi ulah seueur teuing nya. Walon Yas bari anteng maca koran isuk anu kakarak ge dianteurkeun ku tukang koran langgananna Yas Kurnia. Telila ieu Kang sang gorengna, sor Risma ngasorkeun piring anu dieusi ku sangu goreng. Ditumpangan we ku ceplok enog jeung goreng bawang. Sanggeus ngasorkeun piring Risma muru ka kulkas rek nyokot jus jeruk maksudna mah. Tapi ngadadak sirahna karasa lieur. Panenjona teu pupuguh ranyae kararoneng. Aduh lieur Kang. Mani asa muter kieu. Cek Risma bari leungeunna muntang kana kulkas. Risma, kunaon? Hayu urang ke rumah sakit. Yas gancang nyangke Risma tuluy dibawa ke garasi. Risma didiukeun dina jok mobil ari Yasna buru-buru ka imah lanceukna. Teu lila Yas teh dibaturan ku Tintin Fatimah. Arasup ka jero mobil. Mobil starter derenden hirup tuluy digas ku Yas, mobil ngageleyeung maju nuju ka jalan gede. Gancangna carita mobil Yas teh geus tepi ka rumah sakit Hasan Sadikin. Risma langsung asup ka ruang UGD. Sedangkan Risma
Sementara Risma diperiksa, Yas jeung Tintin mah nungguan di ruangan tunggu. Telila Yas teh digerowan ku dokter. Kumaha dok? Kayaan istri abdi teh. Yas buru-buru tumanya ka dokter. Aya warta nu sae oge sakaligus ieu teh warta nu awon pa Yas. Walon dokter nambah kepanasaran pikeun Yas mah. Mangga we carioskeun sadayana dokter. Kieu pa Yas, warta saena wilujeng nya. Pa Yas teh bade janten bapak. Cek dokter bari nyalaman ka Yas. Maksudna kumaha ieu teh, dokter? Yas teu pati ngartieun. Ibu Risma ayeuna teh nuju ngandung putra bapak nembe genep mingguan. Yuswa kakandunganana teh janten. Ayeuna teh istri abdi teh nuju kakandungan. Leres pa Yas. Teras kumaha dok? Warta awona kakandunganana tiasa ngalemahkeun kondisi badana dina ngalawan panyawatna. Apan ti kapungkur abdi teh parantos ngemutan. Yen ulah wa kagaduh putra, margi bahaya pikeun diri Ibu Risma. Yas ngahulang. Bingung sabab meureun kudu milih nah rek dituluykeun boga anak wari resikona bisa kalengitan Risma atau ngagugurkeun kandungan Risma pikeun ngurangan resiko pikeun tambah beratna kasakit kanker otakna Risma. Dokter Surti pok nyarita deui. Kieu wae ayeuna mah Pak. Pada rundingan heula sareng Ibu Risma di bumi sok kin kumaha nama enggak sanggemkeun ka abdi nya. Muhun dok, Rismana tos tiasa dicanak uih. Tiasa teu naon-naon mung panginten capek teuing ngedrop panginten. Sumuhun, mangga tuh dok, atur nuhun nya. Yas nyalaman dokter tuluy keluar ti rohangan dokter. Risma poe harita oge dibawa mulang deui ka imah. Sajajalan teu loba ngobrol. Mobil nyemprung ngambah jalan aspal, teu karasa geus anjog ka imah Yas Kurnia. Tintin Fatimah mulang ka imah sanggeus nganteur Risma ka kamarna. Risma, akang mah teu pati ngartos ieu teh. Cek Yas ka Rismawati. Teu ngartos kumaha Kang? Risma kalah malik tumanya. Apaan ayang teh di KB? Eut wae pil tapi geuning tiasa ngandung. Risma ngabetem henteu ngajawab. Nah hanya hapunten abdinya Kang. Pil KB teh salami ieu teu dieut Kang. Hah? Nah tuh Risma teh hoyong gaduh putra Kang. Mumpung masih aya Yuswa, mumpung masih di paparinan umur ku Gusti. Cek Risma cipanona mimiti nyangkrung. Yas langsung nangkep sirah Risma. Dedeh teuing. Tapi saur dokter teh bahaya. Yang wios lah Kang. Da jodoh pati bagja cilaka mah mungguh Allah anu ngaturna. Sanes dokter. Muhun leres kadinya nama. Tapi apaan? Tos Kang, wios. Urang jalanan wae. Naon wae oge resikona. Pokona ieu budak teh kedah lahir. Ulah dugi ka digugurkeun. Cek Risma cipanona murubut leungeun katuhuna ngusapan kana beuteungna. Yas teh teu wani deui nyarita. Ukur leungeun anu terus ngusapan sirah pamajikanana. Nyatos atuh Kang. Bade damel mah enggal angkat. Wios Risma mah bade deureuh we heula. Cek Risma tuluy ngagelehe dina ranjang. Kaagok tos siang. Enjing deui we ka kantor mah. Da dinten ieu mah teu aya sidang deui. Palai naon Risma bilih hoyong nanaon sok nyarios. Engke ku akang dipeserkeun.
teu hoyong nanaon Kang, ukur hoyong kanyaah akang we ulah rubah ka Risma tuk tepi ka iraha bae. Teu kada disuhunkeun eta mah, datos dikoredaskeun sadayana oge. Hate akang mah ukur kangge salira nu kumaha upami Risma ngantunkeun, cek Risma bari panonna neuteup kayas. Ulah nyarios kitu, hayang mah pasti damang. Walau nias bari rada babalieuran sangkan ulah katembong paroman sedihna ku Risma. Risma teh bade amanat ka akang. Amanat naon yang? Kahiji, pamimurang kali lahir, upami istri, pasihan nami Elis Rahmawati, pami pamaget mah teu langkung akang. Hartosna naon kitu eta nami teh? Elis teh geulis Kang. Rahmat teh tina rahmat, rohmat. Ariwati teh istri, janten hartosna istri geulis anu dipaparinan rahmat ku Allah. Teras naon deui atuh? Teras kaduana wayahna pamiris mangantunkeun, kurebkeun Risma dihandapeun tangkal samoja di pengker bumi. Salian ti ieuh linduh oge moal tebih ti akang sareng budak. Ulah nyarios ka mana bae atuh yang? Akang kersa janji ente pikeun ngalaksanakeun amanat ti Risma. Risma neuteup antep kayas. Mohon yang akang janji. Tos ayeuna mah reureuh heula. Hatur nuhun ya Kang. Risma ngemplong ayeuna mah. Risma ngagoler dina ranjang tuluy meureumkeun sapasang panonna. Yasmah gancang kaluar bari nyusutan cipanona anu ngayembeng dina kongkola. Risma teh tetep mertahankeun kandunganana keukeuh sanajan diolo ku bapana, ku dokter, ku saha bae oge Risma keukeuh kana pilihanana yen hayang boga budak. Nyantukna sarerea ngelehan, Risma talaten dipariksa ka dokter unggal minggu. Obat, vitamin, serta herbal anu hade pikeun kakuatan badana nyanding unggal poe. Alhamdulillah tepi ka 7 bulana umur kandungan taya kajadian naon-naon anu matak ngahariwangkeun. Ukur kitu we sok karasa lieur hungkul, eta ge lamun kaparengan barang gawe capek teuing. Da cenah kesel ari sagala dipigawe ku pembantu mah. Harita isuk-isuk keneh Yas jeung Risma keur sarapan di rohangan tukang. Pambantuna ngadadak datang di hareup imah. Pak, aya tamu Pak, saurna mah aya perjogi ka Bapak. Ceuk Mang Darman, tukang kebonna Yas Kurnia, bebeja kadunungan lalakina. Saha Mang? Tanya Yas. Nyaurkeun mah Parobi saurna. Walon Mang Darman deui. Nya atuh engke abdi kapayun piwarang calik we heula. Cek Yas bari ngelap leungeunna anu geus nyekel roti ku tisu. Mang Darman ngaleos deui ka hareup rek ngalaksanakeun panitah dununganana. Yas gancang muru ka rohangan tamu. Hae Rob, aya naon tara-tara disasari ka dieu? Hampura kuring ngaganggu Yas, tapi wayahna tulungan kuring teh. Jawab Robi bari lumengis ka tempona. Nah, aya masalah naon kitu? Tanya Yas deui. Adik kuring katewak polisi pageto rek di sidang. Kuring teh can manggih pangacara nu alus.
Cek biro hukumnya ukur Yas Kurnia cenah anu kasusna can pernah eleh di pengadilan mah. Nya kuring teh langsung we ka dieu, tegasna mah kitu, kuring teh minang syaraya we. Kayas pikeun ngabebaskeun adik kuring. Cek Robi tetap perilu mengis ngadah dipikarunya meureun. Yas ngahulang sabab Yas geus apal yen Robi sabatur-batur teh kiwari jadi bandar narkoba. Pastina adina katewake ku jalaran ngedarkeun narkoba. Pemirsa Mancomania anu ngabandungan lalakon Samoja mah tangdosna apal kenehnya ka Robi. Gegedug geng stasiun anu remen digebugan baheula ku Yas mangsa kuliah. Nya leres Robi sarju Sopian sarta Guteng anu baheula sok ngaheureuyan awewe saat anu gelo di stasionnya. Kiwari mah geus ningkat bangorna teh jadi pangedar narkoba. Sangeusna mikir pok Yas teh nyarita. Kasus naon anu sabenerna dianjeun teh Rob? Kasus narkobanya. Nya Yas. Robi ngajawab sorana rada halon. Berat Rob kasus narkoba mah. Kuring teh sanggup. Cek Yas deui. Ulah kitu atuh Yas. Anjeun teh harepan kuring hiji-hijina. Wayahna we tulungan di kuring teh. Cek Robi. Naon maksa ieu teh. Rek nulungan kumaha atuh ari kasus narkoba anu jelas-jelas adi anjeun ditewak sawaktu ngedarkeun narkoba. Lamun ukur masalah pamake mah Rob kuring teh masih sanggup. Lamun ngabandar mah kuring teh sanggup. Cek Yas tegas nyaritana. Teh sanggup ya teh ada wadah hayang nulungan anjeun teh Yas. Kuring apal hubungan urang teh hade ti sabrak baheula. Paling hate anjeun ayeuna mah mau puas ka kuring jeung adik kuring. Robi kalah kah namalang ka mana karep. Hai nah jo leos ka mana karep maneh teh Rob. Meungeus kuring mah da teu sanggup titik weh. Sok teangan pengacara nu sejen da masih loba. Kuring teh reka kantor ya ayeuna mah. Cek Yas rada kahudang amarahna. Keur kitu norojo Risma mawa cai pikeun tamu. Robina teu Risma pinuh ku kaceuceup. Hati-hati Yas, urusan urang teh can rengse. Cek Robi bari nunjuk kana beungeut Yas Kurnia. Gerainit sia. Samemeh kuring bea kasabaran. Yas Malik nunjuk ka Robi. Robi gura-giru keluar tuluy asup ka jero mobilna. Kadenge mobil teh digas mani tarik ngabiur ninggalkeun pakarangan imah Yas Kurnia. Pamit lepat eta teh. Preman stasiun teh nya Kang. Tanya Risma. Mohon. Jalma weureu ku cubung dasar isuk-isuk geus nyieun darah tinggi. Cek Yas bari ngarahu micieun ka ambekna. Aya naon gitu Kang? Eta minta ditulungan adina katewak polisi cenah ngedarkeun narkoba. Miwarang akang janten pangacarana. Nya akang alim da kasus narkoba mah percuma dibelaan ge. Komo ieu mah janten pangedarna sanes pamake. Abot Ris, moal bisa lolos. Tos nya akang bade ka kantor heula. Yas nyium tarang Risma tuluy ngusapan beteungna anu tambah meneyang da geus nincak 7 bulanna. Sing atos-atosnya Kang ulah ngebut. Cek Risma bari ngasongkeun tas kantor salakina. Saminggu ti harita Risma jeung Yas kakerak beres balanja keperluan pikeun lahiran engke beberes. Balanja teh tuluy nyimpang ka tukang colenak langganan Yas. Beres ngabungkus colenak mah terus muterkeun mobil pikeun balik ka Ciwidey. Mobil ngageuleuyeung dapat ditarik. Dari Risma teu resepeun lamun dibawa ngebut teh. Mobil sedan Yas lalaunan ngabah jalan raya anu kabeneran rada sepi teu pati rame kawas biasana.
palebah tempat anu suni hiji mobil Avanza anu tadi nunutur di satu kangen mobil Yas ngadadak motong jalan ngahalangan jejalanan mobil sedan Yas Kurnia. 5 orang keluar ti jero mobil bari sakabehna mau pakarang aya nu nyekel balok kayu linggis besi sarta samurai panjang. Yas apal pisan kanu 5 teh taya lian Robi, Junaid, Sopyan, Guteng sarta Juhri anu sakabehna musuh heubeul Yas sawaktu kuliah baheula. Riz cicing di mobilnya, telepon polisi sareng acung piwarang ka dieu. Keun akang anu kaluar. Cek Yas Karismawati. Sing atos-atos Kang. Cek Risma bari gancang ngaluarkeun HP-na nelpon ka acung tuluy nelpon ka kantor polisi. Yas mah gancang ngunci panto mobilna ti jero tuluy jerut bae turun tina mobilna. Aya naon ieu teh Rob? Tanya Yas teuneng ludeung, taya riuk-riuk aya kasieun. Gara-gara sia adi aing eleh sidangna dihukum saumur hirup. Kiwari adi aing maut gantung diri di jero selna sabab frustasi. Cek Robi nyengor ka Yas. Har. Nah nyalahkeun kuring, eta mah akibat perbuatan dirina sorangan atuh kunaon nyeun ulah anu ngalanggar hukum. Tembal Yas. Tapi dijawab ku Robi ku sabetan samuraina, Yas gancang mundur seseukeut samurai ukur nyabat kana angin. Hiuk balok kayu nyamber sirah Yas di belah kenca. Yas serikat ngelok plos balok tengah hanca tempat kosong. Hiuk geduk dayak dag. Kadona Junaid didagor ku pereupna Yas. Seak Guteng ngababukeun linggis anu dicekelna kana tonggong Yas Kurnia. Dina kayan kitu, kenreng aya nu ngaliwat, kabeh atuh nyileuk ngalieu ka arah nu kundrang kenreng. Si Horeng mah tukang kupat tahu ngaliwat ka belah dinya. Hei, jarajan kupat heuleuy. Kelah gampang ngagebugan si Yas mah supaya gede tanaga ye. Mang, 5 porsi ya, 5 piringan. Cing lada. Pohara pemiarsanya. Atuh aki dalang oge. Turun heula. Mesen heula kupat tahu supaya jag-jag neruskeun hancana. Pamirsa sadayana kunorojolna tukang kupat tahu urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu nya. Lelampahan Yas dina lakon Samoja bagian anu ke-14. Pamitaya halangan harungan enjing urang tamatkeun nya di bagian ke-15. Urang panjangkeun sakantenan. Sakitu heula panginten pamiarsa dongengna sonten ieu anu tiasa kapihatur. Hatur nuhun kasadayana nu parantos satya manco, satya ngabandungan, satya ngarojong kana dongeng-dongeng aki. Ayeuna mah akina bade maosan heula nu parantos lebet di bagian anu kamari nu mairannya. Aya saha wae urang aosan heula. Aya Watata Sumitra anu hadir bari ngacungkeun jempol. Hatur nuhun wa Alpin, hatur nuhun Ki. Kagagas abi dugi ka teu karaos nyurucut Cimata, aki mugi sing sehat terasnya Ki. Amin amin. Hatur nuhun pidoana. Kang Ade Goler manco aki sumuhun. Kang Ade hatur nuhun. Teh Tini Martini soreang ngacung Ki sumuhun. Tras Teteh Nuraini Silpina Dewi oge. Hatur nuhun saura sami-sami teteh hadir manco trasnya. Urang Denpasar Balina. Teteh Liayu Wulandari Bawel anu nuju di Taiwan, hatur nuhun mancoki sumuhun, hatur nuhun teh. Tentan Ramadhani gitu Garutna nganca di Samoja ki terasana mangga. Teteh Tami Maliha pogot sauna di Ciamisna kitu oge Kang Satya Budi manco mania Tasik pogot bari ngopdud ki. Aduh ngiring rawas mangga. Kang Prabu Arjuna ti Banjar oge teras mantap ki sauna. Teteh Yulina Belia oge hadir teras sanupi sakiku sami-sami. Deni Maulana ti Bangka hadir aki mugi akina sehat ras amin. Arifin Putra Arifin hadir ki ngiring komen deui ki mangga hatur nuhun. Hapunten nembe komen deui teh sawios. Kumargi kuliah wae ieu teh milarian sasiereun sabeunjeureun samawa we ka iya sareng Rismawati nya ki mohon. Amin. Aya teh Esther Adele teh Satya Ngabandungan kitu oge Kang Badaria Kemuning. Assalamualaikum waalaikumsalam. Damang aki damang alhamdulillah. Badaria Kemuning sauna mancot ras sumuhun hatur nuhun.
aya Kang Jurodin Cece anu hadir. Waalaikumsalam Ki. Di Kabantenan 5 Semper Jakarta Utara nyakseni Mancomania prung hatur nuhun. Teni Suhayani oge ti Batam Mancotra hatur nuhun. Teteh Anita Parel oge sami calik trasna jojodogna nya. Kang Asep Sherman di Bekasi Manco. Waalaikumsalam. Rampes alhamdulillah tos medadai samojana. Mugi akinaya dina kawilujengan sirang kauliaan. Amin. Kang Ade Sukarna Ki pung hadir Ki mohon atur nuhun. Teneti Herlina assalamualaikum. Waalaikumsalam atur nuhun dongengna sami-sami. Sampai apal aya dongeng Sunda ti kawit judig hulu marakayangan lajeng ayeuna samoja. Sareng eta teh seueur da kantun ditinggalan di playlistna teh. Klik seratan Mancomaniana terus engke klik playlist. Seueur judul anu sanesnya. Kang Junaidi Junaid Waalaikumsalam Mancomania Tangerang hadir atur nuhun sami-sami. Teh Mira Anwar oge janten kapi asam ngabayangkeun uleman Kayas Kurnia sareng Rismawati resepnya sadayana hal hadir Ki Dagar ge hadir deh. Mun hayu tos jaipongan teh. Tos nyawer ieu teh dah. Mana Aki mani wareg seuri ngadangukeun dongeng teh eta ngabayangkeun anu ngararibing sareng anu nyawer abi mah ngadona tahu Sumedang we sumuhun deh dah tahu Sumedangnya anu gurih raos garing pelem pokona mah. Tetin Sophia ti Cirebon Mancoki aduh capek tos ngibing tah ieu ngaluarkeun jurus ibing merak ngibing. Aduh nuhun teh tos pakaulannya dina hajatan. Kang Oman Asraful Nur Islami Janur. Kang Oman teh sampurasun ilujeng siang bade siap-siap kauleman ya sareng Risma Harayu Mancomania urang kauleman nonton Ki Dagar ngibing ya. Sok nyawer ku duit kenceringnya. Kang Asep Saipullah di Cibuntu hadir. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam mangga. Mana waalaikumsalam alhamdulillah Sumedang Mancoki tah geuning alhamdulillah nang Risma teh nya pendak sok mangga dilajang siap. Mugi akina sehat amin. Mama Andri Maulana Karawang alhamdulillah ukar hadir Mancoki wilujeng siang majeng kasonten teu bosan kana carita aya Risma teh nya sanaos ulangan oge tetep pogot muhun nya mah nya. Deh. Padahal mah mamah matos namatkeun kapungkur ge nya. Kaya Celis alhamdulillah tepang deui. Waalaikumsalam hadir Tasikmalaya Mancomania the best atuh nuhun. Celis. Tetel Hadman 143 alhamdulillah Cianjur Mekas selalu hadir Mancoki atur nuhun pisan saurna. Sami-sami atur nuhun Teteh Rokayah nu bager anu tras nyarengan dongeng-dongeng Aki. Sakitu heula anu tiasa kapihatur pamirsa sadayana para Mancomania salam dunya. Akina amit mungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.